di mana aja? Aing ulin ye, sila tepanggih. Ya, lagu shit di mana? Tolol teh. Ya, baik. Ah, Coba teh. tolol berarti. Aing Atuh shooting wae lah. Capek. ya. Ya, si teh kemana tuh meninggalan apa tuh si teh? Ayo beronta tadi. Oh, si kayaknya keur ngopi. Ayo mah, urang ulin ah. Gaskeun deui atuh, irah deui urang teh urang bikin pemirsa teh lihat video kita lagi, guys. Ayo, jar. Ngopi. Siap-siap, siap-siap. Ayo sih mah. Ayo jero. Pusing. Muriang naon? Ari sia arek mah. Aing ngacetan syuting. Ayo satu Siapa yang naon heula? Ieu pemirsa teh sebarat tahun teu ngali aing maneh. Ayo manten ah. Nonton TV lagi nonton Jack. Pas budak detik keur jaga. Lu gaskeun ah. Panggil teuing lah. Oke, heula itu can siap. Kumaha? Nah, siap. Ya, siap atuh itu siap. Aneh sih mah. Itu ganti baju. Orang-orang biasa tahun asmara. Kata boga ieu teh, kamu teh kumaha? Pas mangkat teh. Sok tuh. Kumaha? Kumaha ge? Ya kan sok. Masuk. Oh. Salah mantra. Si Kopo kemana? Si orangnya tak aing mangkat. Aduh. Ah nyangis ah aing ka saung lah. Jika saya tang ka saung gimana ya? Bisa. Aing ngadoa nama yang mangkatna. Lu aja mangkat. Bener-benernya kok jadi di dianya perasaan aing sama itu sare gitu hah sama harus ay dia katanya bener ya Allah bener ini mah ya mimpi teh mimpi mah nyata kita wah kolam renang empang wih mantap ya macam ini lah, ngenengan pisil siram mata, daripada disok ngagak wae, kredit, naon segala macam kayak gitu. Segitu, gitu iya. Si kehet teh. Ah molor. Tapi ieu saha euy. Sama lawas kieu sia teh. Kalau itu segala. Molor wae sia mah. Mau maju hirup teh meureun. Iya, Saya cici mana saha heula? sia can aing. Saya mah aing peri duyungnya. Alek. Mus alek di wae. Cager Maneh maneh. hayang tenang atuh musuna di dieu teh. Oh, mau main-main dukuan baca teh beja atas teh. Geus bebeja mana? Ku bebeja alam ka tuh. Siap. Bejangan. Susah dia, usaha. Geus aku mau bisa. Bisa dia. Masyarakat kayak dia tuh. Mang si gadi gawe dia. Mana? Yang teh gawe di dieu mah. Naon tuh? Bejana geus ka kebon aing kali itu tuh. Oh, mana itu buka kebon. Ngadon heula di dieu. Ngadon sare. Ngadon sare biasa. Bebeja Jangan teh. nyamun si Ana ge. Bebeja teh. Hah? Bebeja teh. Entos bebeja. Naon cenah? Kok bae cenah mangga gitu. Wah, waduh cuma tarutup gitu. Tapi cager. Hah? Nah, cager. Cager alhamdulillah. Kemana wae tuh mana teh? Nanya eta ke mana wae. Pan pupu orang mah sibuk. Dia mah sibuk mah Gawe pan naon enak kan mana? Hah? Gawe naon enak? gawe. Sare. Sare geus bagiannya pagawean. Mana tadi sarenya? Tong rada genggas sih orang capek. Enak mah sore mah sedebat-debatan lah. Hah, kok debat-debat naon dah. Serius lah. Gawe di mana serius enak. Hah? Orang mau gawe gimana tuh? Ngilu. Tong saya ilu gawe urang mah mau ka Taikan. Sana gawe urang naik gunung. Naik gunungnya aing. Kita Di mana sih teh? kok baturan gitu. Makanya gue tadi semen. Ah, kota semen. Mau proyek meureun. Beda gawe mah ya sakumaha pagawean urang teh kudu jeung ikhlas gitu supaya kadang lagi halas teh.
sia gawe di kebun batu teh eta diizina teh mending ngagaweanana Diizinan. Hah? Diizin orang ngomong heula pan. digarap teh diizinan teh Diizinan. tapi mana melak naon itu Suuk gitu teh. Suuk. Kayak kacang panjang, jeung jagung anak usum jagung teh. oh Engke kurang panen bawa ka dieu. aya Tong dijageun di saung itu we nya heuh. song mana Da ieu mah saung batur ieu mah. heuh Kurang ieu mah lain. saya ngadon berarti ngadon bang Ngadon. Ngadon hees. Ngadon hees di dieu teh, tapi orang teh beja heula tadi beda ge. iya jelema mah da ulah obat teuing cicing sih jelema mah kudu loba bergerak Nah eta gitu. ya jelema cicing mah sarua jeung latihan paeh rok jelema paeh molor wae udang-udang pan paeh meureun jang bener teu mana rek ge wae hirup mau rubah-rubah Pergi yang rubah sama ka kumaha tuh solusina cenah hayang gawe teh nutep kita. Hah? Urang KTP mah aya. jeung naon Cuma. KTP Apa nya ngalamar gawe teh make KTP meureun? mana ge ieu eta mah ulah ngadalkeun gawe-gawe kumaha mah mah urang sakumaha nu kurang digawe anu kurang dijalani eta urang teh ngarasa syukur ka Gusti Allah eta we tong hese-hese Tumen mah alus maneh. nya aing mah teh lagi pinter Baheula mah teu nyambung baheula mah, anu nyambung demi Allah ge. Maneh istilah teu amprok jeung urang, asal ada montok enak mah maneh. gua aing rada begang Masih kena nagih-nagih hutang teh maneh enak. entong atuh nagih utang kitu mah solo jeung ngajakan persen batur urang teh kudu gawe mah ulah nu beresiko teuing keus kitu batur nu gawe di distrik mun kasih ku distrik meureun maneh gawe di sawah mah ku otomatis mah cepekan jeung letak mah kitu Mana mentak lagi mentak ana mah hirup mah jalanin nu aya heuh ampura ya subuhna naon aya proko unggul geus nyawa sia mana tiba lagi jelema balangsak ulah mancing-mancing urang atuh urang teh kan arek bageud jeung maneh teh. ulah Saw mancing-mancing wae tuh. Mau tenang rezeki rokok lama. Sabar. Mau rezeki mah pere duit urang. Teh lu kok. Pere duit urang. Urang bere. Gawe, kucing arek gawe. Keur gawe. Tapi kan kadang-kadang salah minta ke orang mah ngangguran sarua wae urang ge. jangan gawe di sawah. Ieu, urang teh di sawah teh emang sawah eta mah kebon batur. Urang eta mah urang ngadon kadinya eta tanah nama batur. Itu itu mah tuh. Nu batur tanah mah itu. Di kan ieu. Itu mah kenteng teh. Jadi gawe kenteng. Mas mah dari tukang kenteng itu tuh. Ih, emang bisa gitu gedenya? ya bisa. Orang kadinya kayak orang ka kebon tadi tuh. Mana ada bantuan orang? Mau angkat hayang di rumah tuan. Harinya mah geus panen mah mending hayang. Iya, jeung mama kudu daek melakna cenggi jadi cengek bener. Sama Coba diganggu itu teringat-ingat wae. Entak itu hidup itu cicing sama. Aing tuh po ieu tuh, po manuk. ya kan ngobrol teh kan manuk Teh nyambung. Wah, apa euy? Muka pasanya itu nya. itu iman sah. Kita imah gedong, imah nu orang kaya, teu apa nu boga saha. Nya leuheung atuh. Andaikeun kitu nya, ngabayangkeun we maneh. Bayangkeun heula we. Ganaona. Oh, bayangkeun maneh boga imah ieu kitu kumaha maneh tah? Boga pemajikan mah hiji. Aya bayang-bayang mah beres-beresna yang hirup mah realita hirup urang we ulah dibayang-bayang hirup mah. Seperti kan maneh sare mimpi dibayang-bayang. Udang tuh kenyataan teu. Berarti ngan bisa ukur mimpi. Andaikan maneh boga imah ieu kita. Ya alus ieu imah ieu. Maneh kumaha boga pemajikan loba mah. Mungkin orang bersyukur kan mesti diberi rezeki anu leuwih. Ya jelema kudu loba bersyukur teh. Wah, manuk we. Sek manuk anu dekeun. Deui. Jelema loba bersyukur teh kakang teh ingat ka Gusti Allah. We itu mah bodor mah. Hah? Cek manuk aing ngomong ke sini bener. Ah, ini mah boleh cak sama teh ngobrol teh ke mana-mana. Anggar tuh bunga. Heeh. Kakak orang arek nyokot itu heureuh nya. Itu arek ieu sih kagiringkeun lah itu mah tah hayang udah urang mah. Ulah Asa hayang teh mah aneh. Oh, ngana teh. Lauk kagak gini lauk. Jadi emang inti nama sih jelema mah da ulah loba ngeluh. Ulah loba ngarasa di dina teh teu bener. Urang teh kudu ngarasa teh hirup teh apa adanya hirup mah nya. Di pikiran, dalam pikiran dijalani, syukuri. Eta nu menjing deui urang teh kudu loba ngadu ka Gusti Allah. Nu urang bingung sih kang kana kunaon. Gua panggil urang teh ngan aya di saung. Ira kitu mena teh adi imah kita. Urang teh main di imah. Manganggejedog we di saung batur. Tuh maksud aing teh boga imah, gitu boga imah, hirup teh boga imah, kangkara sia teh. Tuh. Datang di ka dieu wae. Saya ngegegeun hayap apa ngegegeun lauk? Hah? Ngegegeun lauk, ngegegeun lauk.
ayam tuh ayam musim panen. Ayam itu eta tangkalan hungkul saya kan hayam-hayam. Ini aneh sih imah teh. Enak Kok iya iya imahnya ada apa imah deui tapi imahna kitunya. Nyan imah mah bentuknya kayak gitu ngaco. Imah bentuknya kumaha tuh? Hah? Imah bentuknya gitu aya kentengan, aya terasan, Eh. aya tihangan, atau imah aya pantuan. Mung imah eueuh tihang eueuh pantuan Maksudna jalan. imah mah yang bener kieu eta imah mah. Sia teh eta ge batur ge mun boga imah kitu perjuangan leuwih-leuwih atuh. Orang mah ngapain Si ini udah bayang-bayang. Jalannya we hirup mah. Apa adanya. Saotik menghajar mah bener naon atuh. Mesti urang tinggalnya zaman lubang aya di si jalan. Baik cek. Gelok eta mah. Teh. Di kenaon? Tengah jawab. Tapi mainnya nggak doa kieu. Oh berarti mainnya kan doa ka Gusti supaya mainnya diberi kekayaan. Tapi ku ngahayal. Tah dia jalan kaya gitu salah. Sia kieu ngahayal salah. Lobang kayak katanya heuh. Tata kami jangan cenek tak kalah belum sama tata Karena kan. kamu kita. Lain tata kan cek ante teh lubang ngahayal. Tah aya Lu tak gitu deh. situ lubang ngahayal. Lubang ngahayal jeung mah. Jalan ieu jalan Besok aya. mah besok ketemu basa-basi pisan. Lain napi ka jeki pulang ka pare. Res. Pare sagala rupa. Di dia di imah mah anggar melonyun. Nasib, hisap, jadi isang anak orang teh sok hisap batu. Entah kira mama kadang-kadang kan aya halus diomongkeun goreng diomongkeun bener teu sifatnya lemah teh. Siapa lupa mikirnya teh bahaya hirup teh. Entah rupa Bingung pas aya rek bahas teh maksudna rek ngomong naon gitu tah, ngebahas naon ka maneh teh. sampai ayo sia hirup lubang ngahayal. Emang orang Sia, sia, rek nempel naon gitu tah. Tadi dia ngomong hayang boga imah kieu. Mun boga imah kieu kumaha? Bae eta mah rezeki ti batur ka. Tadi emang ngaraos kok mangkacan di saung. Begitu. Balik gitu. Di. Ambo rapi kan kareng di nya. Hieu yo tah. Mandi. Ya ini mandi. Aing Mana tuh? aing baik tuh nya. Lalu yuk gimana yuk? Kemana? Ya orang mau di dia dah mau langsung urang ieu mah. Siap cek tinggal don. Cek gula tuh yuk ke mana ih? Cek saya cenah diusir. Cing hal ieu barang arek ka mana hampura orang heuh. Orang sejola arek ka mana? Ieu Hah? hampuran make ban lebaran hampuran. Anu mah orang niatna silaturahmi. Ini lebaran mah. Ya, Ieu mah tah bulan mah. Katanya itu silaturahmi. Ya, intinya kita silaturahmi siapa tuh? Silaturahmi itu manjangkeun umur. Apa yang ngebarikan rezeki. Mentak sia kudu tara silaturahmi, sia memonokan umur. Hah? Bener tuh aing ngomong. Aing ulang wae teh kumaha? Saya mau ke bola cak pikiranna ke mana-mana buat dia mentak gudang anjir. Dia menjembat dia mah menghayati apa tuh? Apa? Heeh nyaho. Nyaho. Cis jalan. Makasih. Jelas tenan.